Haji, yo dulu ku dia tuh, iya pan tanah tak luas jasa ya. Iya boga Haji Imron dek dijual nawarkan yang 125 juta. Iya lumayan iya tuh lah, bisa dijen perkebunan, bisa dijen perumahan tuh dulu lebar len. Iya. Terus asal anak gua kacapi na eta. Non buah kacapi jing sih. Tanah iya ya tanah nuker didiukan kurang iya boga Haji Imron iya nuk dijual. Nengekeun ieu. Pan ieu tereh bulan haji, ieu kacapi keur lalebeut, perkembangan kerpentilan. Wayahna ku dia amankeun. Anu belah ditu, borong ku dia. Ket pang diborong deui ku kacapina. Borongan kacapi aing menawarkeun ge taneuh. Kacapi sakumaha jeung mahalna. Teu ngabadog loba-loba ge percuma ngakanan kacapi mah dia ngadon. Dihakan ku ari jadi suk. Aing mikeun hara rese abobelah. Iya mah jeung ngomong-ngomong macam sapi mah engke lebaran haji. Ih, Tadi makan kacapi. lebaran haji sapi mah. Ieu ngomong sapi, teu waragang. Japang denge aing masih sukron kamari ngomong cenah dia geus diruat, geus dihadekeun eta ceuli ka tukang urut geus da sarua bae, korek-korek keneh bae. Ngomong ka mana, ieu mah ka mana? Atuh kumaneh eta kitu. Batur ngomong kacapi, ieu anggur sapi. Memang itu lebaran haji, korban sapi. Lereh. Jelema torek kalah kah nyangka kaing torek. Mah nan kurang denge nawarkeun taneuh, tah ngaborong kacapi, ngarambatkeun sapi. Rasa aing dia malah banyak ngobrol tak nyambungna dia mah. Lain aing jin teu nyambung, sorangan teu nyambung. Komo aing ngeureut ti korong, geus geus, kitu balik aing.